أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والله أعلم بمراده وكل متفسر محمد لهم kedua kaumun akharun haulin nas yatawa kedua manusia ngucap-ngucap ing lafaz yang malu pada ngaramal sira kabeh masyitum ing barang kang karsa sira kabeh iman fasayallahu maka besok bakal ningali sapa amalakum ing amal sira kabeh wa rasul lan rasulullah wal mu'minun lan wong kang mukmin kabeh wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil bangsi kalawan den tangiakeun saking kubur ila alimil ghaib maring zat kang maha uninga ing gaib wasyahadati lan syahadai Allah itu Gusti Allah yulabbiukum maka bakal nyaritakeun atawa maka bakal malasi Allah ing sira kabeh bima kuntum kalawan barang kang ana sira kabeh ta'maluna iku ngamal sira kabeh kalawan ayo fayjazikum tegese maka bakal ngawalasi Allah ing sira kabeh kalawan ma kuntum ta'malun وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah alam bimmaradi wa akharuna lan utawi kaum kang one kabeh minal mutakhallifina saking kang nari-mangai kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kabeh perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barang kang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyumitahum bila taubatin kalawan nyata ngematikeun ya Allahum ing akharuna kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima tobat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi ing dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utai akharun de iku salasatul atuna ba'du
kang tetelu kang pada terga kabeh dalam sausene rujuun nabi Murad suji kimbarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang putra ki Malik wa Hilal bin Umayyah lan ki Hilal kang putra ki Umayyah takhallafu dari mangari ya salasa keslan halemumul wa mailan lan condong ila da'ati maring senang ulan ifaqon ora lini pakwala yadadulan ora nasasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa Hukifa amruhum magaden kana gagana perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nyingkiranhu min salasa sepemanusiatan nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam den turun kenapa tobat salasa ba'd dalam sausini wukifa malah den turun kenapa terima tobat ya salasa ing dalam sausana wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirnya diterima pengakuan dosana yakni diterima dosana tuluy titah sodakoh cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha thulutsa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana henteu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosaana. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masya Allah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang hajat tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masih sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenah neuk ibadah bae mangga. Acenah abdi mah neuk main koprok bae gae. Acenah abdi mah neuk nonton TV bae los. Acenah abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia. Los, iya malu masih itu. Ayo gerak. Masalah biasa. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah. Teu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh, sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun. Ge janjikeun deuk mere sorga kan nurut, deuk mere neraka kan teu nurut, sakitu doa. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan, ka Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bejakeun.
sakahayang jelema bejakeun ka urang Cikupa bedakeun ka urang SPT ieu sepatan SPT bejakeun ka wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokokna kabeh bejakeun ieu mah lu bisi ente jadi bupati de korupsi bejakeun terus bisi ente jadi gubernur haju ende korupsi terus bisi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae mangga terus pentaan ku sia duit jelema ayo bisi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah bisi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah teh bahasa kitu ge ngeri sebenarnya bahasa kitu teh ngeri atuh ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyingsieunan lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri ceng ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung lamun aya santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nyana jadi mikir kan pan ieu kieu kita neruskeun ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan salatna ceng saya buka pegawaian bagus teruskan bunga kan ya hede anak orang dititah ngakal baik dagang mundur baik segala rupa motor geus biak sabaraha meureun ceng pegawaian sia teruskan nyana ge mikir kolot kubahas ieu kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskan pegawaian terus ya GSB ya lanjutkan eta sarua ge lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kus kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan eta bahasa gitu batak di dieu teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun lil mutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok geura anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat we ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deureuh ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dieu sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus kan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sialan anak buah gobloknya sapentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi kan jam 7, 8, 9 tadi gawe teh. Di jam 10 wah geus kieu bae. Nya dahar teh, nya ngopi teh, nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae. Korupsi waktu nya bae. Haju salat pan. Mantep salat wiridan pan. Bae baca Yasin 7 balik. Goblok bener.
kira digawe ya anak buah tapi bosnya kada sia boga pegawaian kos gitu emang aing teh nyaho teruskeun bahasa teruskeun kan nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus penting ka nyahoan gitu asal aing dipecat ka jeung kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha nu narimana i'malu oh sungkunan kumaha Gusti teruskeunana Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh kira di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun ali silakan dek beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun imalu mas itu silakan pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah 2 tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit sewa ju sariri bae jameureun ngridit kabeh dah ngridit teh motor mobil atawa imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah lain ngriditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atau terima cash kredit bae atuh halal ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba nah wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tah misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana ulah ngomong langsung mah kredit haram kita kudu dibahas deui geus keur ieu ya aya kiai nu kakarek ngadenge uci sambarangan bae ngredit haram ye tah meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak yang disoekeun tungtung 5.000 hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid ge eta kuncing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas keur ieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya atuh kan istiqomah nanyakeun ana iki kuncing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina nah ya sama kredit setahun 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayarallahu amalakum jelema judi fasayarallahu amalakum jehe korupsi fasayarallahu amalakum bakal ditembongkeun di dunia keneh ibu urang sararea anu gajanten nu pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh
saha anu di penjara teh hapunten kasadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten cakna sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh ongkos sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang Bekasi tah mah sapagodo sarua mun aya anu ka awe teh dicintakeun neng deh cinta yang bae saejeun sih emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan moal wakal heulanan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo budak Tangerang makan kos gitu di bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan geus emang ngeunaheun kos gitu kan di henteu anjeun ulah awake eulanan orang dawak hidang eulanan ulah awake eulanan mak urang mah heulanan nya eulanan atuh panah tuh kulantaran emang nagarana tuh biasa we tapi kan di Bandung mah lain apunten sanes teu nampi sanes tapi ieu mah henteu we heulanan bilih bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah sadaerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah susanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah jeruji teu balain masantren penjara sumuhun aduh loba eta teh keureun pasayarallahu amalakum je imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalakum sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kon buat eta koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta nah kotok-kotok menang tah bayar kotok-kotok menang tah bayar kekenyana nu menang deui kotok-kotok dak beak jeuna geus deuleu beak ke duit aing cak bandar ye kotok-kotok hot menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh pan kumaha tah ye samak we dibalang ngeusan cak yeuna teh tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu ya modal lagi nya dengan 1 juta deh aduh siapan bandar koprok nage ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gue menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah nu sit teh nya mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha gitu Masya Allah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah ge bakal dijual imalum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan aya geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul mbak kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha je gantung diri bisa ujanan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu dah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan geus aya 1 juta 2 juta na cek tukang warung kapan bayarnya entar tuh saya belum ada proyek nanya deui kan ka suami belum ada proyek pandahar mah kudu terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah
Ai pamajikan opat aing mah ngemper etis tante. Moal kebel ye pas sayarallahu amal. Lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teu. Awakna seger teu. Bobogaan ge seger teu. Atuh bade bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan dua pugu tilok digarap-garap. Lalaki tolol teh mah kos kitu. Pugu pamajikan minta cai di kurang pamajikan salaki lemah cenah kiai. Lemah naon ieu? Lah lu loba omong. Pancena dua pemajikan dua bae cenah mongso jelema mah kos kitu. Geus teu hudang-hudang cenah kiai. Saat cenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Fasayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah, engke bakal katembong ku Gusti Allah. Kumaha kaikhlasanna pasarallahu amalakum. Deu tungtungna. Jelema nyieun yayasan, awas delekeun pasarallahu amalakum. Nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarallahu amalakum. Aya kiai anu dirantai. Kiai yayasan dirantai. Emang kudaon gitu? Ya itu korupsi bang. Itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah. Pasarallahu amalakum. Jelema jadi pejabat korupsi pasarallahu amalakum. Pokoknya mah naon bae naon pasarallahu amalakum. Kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur. Dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur. Aya hiji kiai bageur jasa. Boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut. Santri geus kieu bae. Lembut amatnya. Lembut amat tas ini tas si santri teh. Penting yuk urang garap yuk. Ayo siap tah. Geus. Si anu naik, embung si anu naik. Si anu dihandap nu mulungan. Naik geus. Tah kos sagarang monyet jeung kuya. Naik nu saurang. Dahar jana ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek harus turun nya beres pondok nya ngadaharan aman kan Masya Allah kiai bari doy ceuk geus kitu bae husnuzon santet menang dua poe kan loba keneh nyokot deui ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai nage neuleuh isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ja aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok so katilu kali sarua jeung tae keneh kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo ara tempo nu nungguan di handap beneul ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung ae di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut teh cek cenah teh geus kieu we mudah-mudahan aing teh kajawan beungeut cek santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan cek cenah cek nu geus cek santri depan sorana beda sorata lain hujana digerokeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di dieu asana kiai ka jeung urang ditelak-telak nya bener ieu mah teu daek turun nya di luhur bae ai digerokeun oge cukup jang geus turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang nya teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan
atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan atuh ngabejaan kumaha aja jana di luhur geus baji urang kumaha cek jana isukan urang apa datang bae ka kiai ye maulah emang kunaon atuh jana teu jauheun ka beungeut urang ieu ye tuh kiai menyahon kajen kumaha ge sora urang tingkah urang moal cek nu teh lah teh ulah isin urang kajen kumaha isin kajen kumaha ge ulah nyana pan peuting kajen kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyahoan kan cak aing ge kanyahoan digerokeun ku kiai na ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura cenah kiai kajen kumaha lain kitu mundek di alaan arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang ngusu aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang masih hayang menyokot kan eta kos kitu teh i malu masih ditita ge penteungeunahkeun kana hatena aduh sakira ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo keur daek-daek oge kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi di ucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing cek cih hebat amat teh sagana atuh kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajen kumaha ge ajib cek cenah ku hebat-hebat teuing ye tah tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah ka beurit musuh sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang lauk beak kata rajang bahkan kacepretannya anak gitu atuh udak-udak berit didinya pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae aslina kajen kumaha jelema lain kiai ngaku kiai pasayarallahu amalakum jelema lain bos ngaku bos pasayarallahu amalakum jelema dedem goblok beureuleun atuh tenang bae sih yes siapa bakal serot atuh tuh lawan haju kos kotok ndogan atuh jadi jauheun be batur pasayarallahu amalakum ieu ayat masyaallah imalu masyitum pasayarallahu amalakum ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen kumaha ge je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir turun azab angin turun azab gempa eta teh dek dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya nu mantak dibere angin aya naon si didinya nu mantak dibere banjir aya naon si didinya pasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat pasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalu basitum sadaek teh sia tapi deuleukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah
teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dia setik urang mangan sakadarnya alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabara puluh imah kenteng nara reueuh aya naon sih didinya teliti ku orang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang siapa goblok bogo nuju ngaca aing mah teu belang cekna tah ieu horeganan markasna di dinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ tetep bae geus dibasmi tahun kamari daratang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge bahaya siap masyarakat dirinya ge geus ieu teh adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya saha babara bangunan dibeulem ku masyarakat geus aman datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh kos penting bae si aya naon mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum ajengan imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat ka ditu nempok ngarubu bener tama atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak dibahas di dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol teh di mobil urang makan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teh ditegor kan ku kiai nu sejen lain teh di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal tungtung mah kabaud bae kabawa kabeh jeung nun teu gitu nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya
lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyanana tsunamikeun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung tagaja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot teh mimitina melak bunga kebal-kebal aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masanya malu masih itu pasal Allah aman orang nu perorangan mah geus sering rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku hari geus karari takar rasa ku siat leg-leg ta renten ku siat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haju lamun bebejag haji pendek mah bongan siat tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasihat goblok lain teh nyaho eta teh haram ka dia ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng geus betu golong loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah di bongana cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju kurang di bongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari amruk lantaran dibangun make duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang teh duit tepati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun caknya sadaqallahul azim maha bener Allah artinya mah panjang jadi penerjemah na panjang kiai pan dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung sadaqallahul azim maha bener Allah bisa salaman jadi kumaha tuh bingung gitu ayat ulah sambarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong gajen kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah tapi kumaha ka dituna Masya Allah karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramal nepi sokratin sama di jero batu anu lesang gede di jero lah babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ilam makan masyaallah eta ucapan Kangjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus teh goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali ya karim ya Allah bakal kanyahoan ka manusia cak Kangjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg
Fasayarallahu amalak. Jehe kebal-kebal mah atuh kajahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teu curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Gering. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pa, beliin dong, Pa." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Gitu. "Emang bapak lu?" "Iya." Patut dicurigai nih. Tadi anakna padahal bapakna geus sijep. Maksudnya ulah siapa ngomong bapak tuh. Ieu batakan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pa, beliin dong, Pa." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa?" "Sama ini." "Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung aju kebeneran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebejana kanu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bahkan gilir. Padahal kan diri sapeting eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Janganlah. Tuh kan. Babari alasan. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan dedeh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka ngajikeun geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan. Gotu maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting iman teu bergegeraan bae salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha iya. Cak anu kolot naon? Nah iya munafik ya sok aju kikituanan urang rumah tangga iya naon sih naon diuk sakumaha PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rarasan teh sorban buka aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban keheula ieu aya naon ieu aya naon teu sorban buka dibuka ku jana teh diharap eta sorban teh tiung ternyata teh aing salah bawa sial jasa masyaallah teh eta kan fasayarallahu wa amalakum kanyahoan we nyandung ih aya deui kan ieu kiai nyandung keneh tenang hiburan ya. Jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Nah, nyana hajat nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Tuh masalah jeung moal nyahoeun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teu nyahoeun. Saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kaberan imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana teh ka hajina kadinya. Mah kakakna ngobrol sakedeung lantaran hajat gegeraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit ngaju ka dinya deui barang di dieu kuno kolot ge
sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang mun jandu mah kitu delok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar henteu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mau ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kain tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang ti mana ka haji menang ti mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya heuh aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat ieu mah lain pan tungtun mah lain nongton panganten nongtonnya napan Nailah imalu asyarallahu amalak tungtungna kajen kumaha ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambeul pais daging hayam tarasi bae awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih deh hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopiahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka hau-hau da putih kabeh tapi di dieu na geuneuk pas sayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ya amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawean naon sia teh mah aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureunnya kanyahoan wae kajen kumaha ge jero hate emang teu kanya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ieu anu ngabobodo diri jelema nu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong di bagus-bagus segala di bagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amalan sebulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh atuh disepak mah sagada disoer doang ieu penalti ceger beres tuh kan emas kanyahoan aslina resep perak kanyahoan aslina resep mutiara kanyahoan aslina resep tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae fasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore di balik jore aya bagusna fasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batin horeng aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun fasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa masyaallah dihebatkeun guys
ngomong dalil, ngomong hadis, tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Pas sayarallahu amalakum, udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. I'malu masyitu. Pas sayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah, ayo ya. Gara beramal bakal kanyahoan, bagi nu taat aing kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya. Berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo sia teruskeun maksiat. Kege bakal kanyahoan ngarenten. Waduh, irahaning aing bakal kanyahoan. Kabeh kanyahoan, nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentak mending per-peran bae ka nu kolot. Lamun endek banding bebeja, neng. Ieu mah kakak mah izinan bae. Aya naon? Izinan. Dek ka pasar tah lain, neng. Atuh iraha teu izinan. Aya dek ka pasar mah jadi izinan bae. Lain, neng. Kunaon? Ieu mah kakak mah aduh. Naon sih? Iya aya jahe, neng. Aduh masyaallah. Ieu mah izinan saminggu bae cakena teh. Asana ngarumas jasa ieu. Asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya. Nanaonan. Cek pamajikan teh. Nanaonan. Teu mah izinan bae bahkan anteur. Anteur ka mana? Ieu teh aya jahe ho. Oke. Kana ketungguan sakedeung. Nah, ketungguan sakedeung ke kalau ngizinan. Orang kan ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja kanyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Neuk naon tuh nyandung sagala lah geus. Lamun deuk nyandung nu jauh. Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang. Lamun geus ditembongkeun masih keneh bae, dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir, aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah. Alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pas sayallahu aman bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apaleun da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan ja mukminun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu alam bissawab.